A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an wiqa'in isaifin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti berang ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar teu nginum teu jima eta puasa syariat. Jadi bae geus kos puasa syariat geus puasa syariat asal teu dahar teu nginum teu jima ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri celi pake ngadengekeun musik ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima sebab teu puasa ngan sakadar napaan dahar jeung minum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat disebut puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus ayum sikan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat dipuasaan kunyana beuteung dipuasaan kunyana zakar dipuasaan kunyana dahar nginum beuteung di samping eta deui mata milu puasa cili milu puasa irung milu puasa sungut milu puasa leungeun milu puasa suku milu puasa seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim Masya Allah karim ayum sikaan jami'al dhaih nahan tina sakabeh anggotana mata celi irung sungut leungeun suku al muharramat wal manahi wa zamaim tina nu diharamkeun ku Gusti Allah nu dilarang nu dicacat termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae wadau kunaon cak majikan garacung heuh modal taraga gacung ka geus bae ka ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah urang nungguan pan gacung naon artina jadi ka manakeun tuh kebo ketika kebokeun jadi parab kebo tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo eta puasa sia tah da cungna kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh ya Allah tuh kan kibir takabur sombong bukhli ya Allah ya Rabbi kabeh penyakit araraya di jero hate geus mamata geus baceuli ieu deui hate rasa ujub rasa takabur rasa bukhli nah ieu di jero teh teu dipuasaan maka
fakulluha yubtilu shauma thariqah ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muaqqatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muaqqat muabad ngaranna fi jami umri geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat loba jasa umat loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing geus datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam cek Kangjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Enaon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qadat fi baiti hadiu pe di imana. Nyana tapakuran kek aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu kek di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma. Kunci ku nyana awang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang ka. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Iya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema anu peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama
loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa mah aing ngantak lamun saya yang kalem berarti geus lain aing deui puasa mah aing berarti lamun saya takabur lain aing deui puasa mah aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa mah aing ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajzibihi aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun saya yang kalem kuatur basa lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiran wa batina Allah karim memantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teh dahar teu nginum teh jima tapi haju urang terus bae ngabuburit mata dideleukeun sakadaya urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah respen jasa kajelema anu nahan nafsu birah nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese iya hese nah urang sabulan ya satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah ka geus pokona di imah TV begedean ampan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja Masya Allah nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robayatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum hawa ye doana pohara jasa ye bisa sekali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robayatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robayaana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan anu moba di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal tayu Siti Robayatul Adawiyah iya tah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robayatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robayatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robayatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta tah ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieunana ieu mantep jasa
Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teu hayang ganjaran hampir ngarempot deh yang mal dibaca kan mal doa teu kira-kira saja tadi dah mana ditalar aja kieu mah wah senang ngawarung bangkrut aing tadi dah ada sepejak nya lah hayang lah sakian pala uridu minad dunya abi mategarabkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mau poho ka Gusti sebab dunia mau cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kitu mah di sorga sabana Gusti teh mah oh sih teman di surga batu mangga teman nu kos kitu mah malah di neraka mah ya tuh sabodo cek kitu teh geus kos kitu bae kula mah hayangna ah endek ditalar endek itu kuat dong tah ngadengin urang kos kitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah digabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran emang ka anaknya ulah cek sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebab dah begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing jeung kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tetangga susah kajeun penting ka sorga anak susah masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik acan nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jariji jariji sama aing saku bahan teh kebocor aing para doa ya Allah sakitu bae abdi bah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi Allah disebut puasa khususul khusus nguasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsaku sirran mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komom nabiyin komom mursalin iwa sadetik jero hate kasalian Allah Allah iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat piti Gusti Allah al insanu sri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang siap cek Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia
tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah. Tapi kula ia adalah sirna manusia. Artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang. Nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakeuna tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haji rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan anu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia, tapi manusia embungeun hayang ka aing bae, sareng gitu. Matak wa ana sirru. Geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang, iya ibadah zahir. Aya nu datang ka qalbu, ibadah qalbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sungut ilukeun puasa. Abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamanggeus timur salin jeung nabiin aya para aulia Allah. Urang minimal eungkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun cak Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'il ju, ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada. Setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, is jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Kayak maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung, simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan, khusus simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah simkuring ngahampura. Di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong, ditanya motif naon ku ayana sakitu. Berusaha orang di dunia simkuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu, walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu
tetap sibuk tebendu tur ngahampura nu jelas orang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan orang sarua aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala